barokah jangan salawat ka baginda Rasul. Mudah-mudahan ku barokah salawat di lungsuran barokah ku Allah, amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salam sadayana. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salam salatullah assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khul biyadi qallat khilati adrikni bika ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hiya sadaya jamaah, moga doana ijabah, amin ya Allah. Singkiasa angkat jarak ka Mekah sareng Madinah, amin ya Allah. Salatullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salatu wat taslim bil afiyati was salamati wal afwi wal lutfi wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul maulanal azim. Nu dipihormat ais pangampi pangajeng-ajeng pengatur waktu semata acara. Nu dipihormat kersana pupuh lembur pangarsa Bapak Camat Kecamatan Panawangan, oge pangarsa Padan Ramil Bapak Binsa sareng sadayana. Nu dipihormat utamina Bapak Kepala Desa Nagara Jati, oge Bapak Kepala Desa Tiga Herang nyondong habis sering dipiwarang ngaos ku anjeunna ka Tiga Herang. Alhamdulillah sok nyawer dia soleh, alhamdulillah. Nu dipihormat staf aparat desa MUI
BPD, LPM, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, utamina para kiai di wongkon, para ajengan, guru-guru pribados, jangan doakeun kurang mudah-mudahan para ajengan di wongkon sing dipasihan kabarokahan ilmuna. Amin. Amin. Mudah-mudahan para kiai di tempat mudah-mudahan sing dibarokahan rezekina. Amin. Ya Rabbal. Jadi hormat ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kudrat Allah. Demi Allah ya kudrat Allah. Abi tiasa ngadampal pangulemna panitia. Mudah-mudahan iungan sing janten iungan pinuh barokah. Amin. Abi ngadoakeun utamina sadayana sing dibarokahan yuswa. Diparcian paranya yuswa saya amalna. Dibarokahan rezeki, pasian rezeki nu halal saya itu barokah dipakai ibadah, dibarokahan keturunan, pasian turunan soleh serem soleha, dibarokahan rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga sing sili asa sili asi sili asuh amin, imahna sing pageuh amin, rezekina sing meuweuh, usahana sing ngeureuyeuh, duitna sing weut, beuteuna sing seub, bobogaan sing Aduh. Siap ngaji? Siap ngaji? Awas lamun abdi keur nyarios eueuh wajib jam. Lamun ngaji kudu jam. Ulah osok ngorek. Omong lamun bari sare bisi dirauku kalong. Omong lamun mubalikna jabrik lempangna meni ngagidig buukna ge rawa garawig beungeutna ge siga awas ku aing betul. Alhamdulillah sok pekaskeun seuri teh awas meumpeng kesempatan urang diberi ku Allah kesempatan syukuran ka Allah Subhanahu wa taala nu geuring mah heseseun punten paku punten pajangat baginda Rasulullah kantos bade nyungkeun widi hayang ulin kana neraka ieu tinggal hadis. Rasul hayang amang ninggal neraka nyungkeun widi ka malaikat Jibril di widian maka bertemulah dengan penjaga malaikat neraka nyata malaikat Malik. Pas Rasul uluk salam cek Rasul assalamualaikum eta malaikat Malik kang ngajawabna Hasan. Allah marah mali saeutik acan bacamat ternyata malaikat Malik lila teuing cicing neraka. Matak lamun jalma hese seuri ente kahebos ku seuneu. Pacamat nyuhungkeun diwurukan ku malaikat Jibril, Jibril atuh kuring hayang seuri kumacarana. Malaikat Jibril ngawurukan, ya Malik, lamun anjeun hayang bisa seuri maka sebutkeun ngaran terkasih Allah lafaz Muhammad nyaeta huruf mim. Tingali cara ngucapkeun huruf mim. Mimitina balem terus seuri terus balem mim. Nah tinggal mimiti balem terus seuri terus balem mim. Hiji 2 3 mim. Hede hiji 2 3 mim. Papagi jeung pacamat mim. Pagi jeung paku mim. Pagi jeung ucing meong sia. Muang-muang diberi sehat ku Allah amin. Ai diberi sehat mah geus kolot ke buuk jadi bot. Geus kolot buuk jadi bot. Bisa ngalengkah kulantaran sehat. Tingali buuk oge jadi bodas geus kolot. Panon oge kurang awas. Tanaga ge teu pati bedas. Bobogaan salaki teu daek. Peluh ke salaki. Tak syukuran ke Allah Subhanahu wa taala nikmat Allah
tos lumusur teka bilang teka catur kange jalmi nusok syukur nikmat Allah tamih makmur amin. Tapi lamun urang kufur kana nikmat nu tos lungsur siksa ti Allah teh paur ka jalma nu tara syukur. Naudzubillahi min tak syukuran ka Allah Subhanahu wa taala akan nikmat ti Allah diturun ka urang sadayana. Matak aya pangarsa pakades lagu Ustad dari Sulaiman judulna dunia sementara akhirat sabalamanya. Ieu abdi lamun aya tuluykeun abdi kieu mun ceuk abdi ece ngajawabna sementara atawa selamanya. Sedih sementara bahagia sementara balik deh. Sedih sementara bahagia sakit sementara sehat pun cantik sementara tampan pun dunia sementara akhirat musikan atuh ada menang bayar. Ini lagu bersyukur kepada Allah judul lagi syukuran gitu, syukuran desa. Vokal taikeun salit ka. Ieu ngetuk hati lagu ieu. Bersyukurlah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Bantuan sedih sementara bahagia cantik sementara tampan pun betul, miskin sementara kaya pun dunia sementara akhirat. Pakuwu ngajabat sementara betul, pacamat semen abdi ajengan sementara, ajengan sementara pensiun ajengan betul, padarannya sementara dihapus nu gering dihapus ku nu jag ayeuna anu maot dihapus ku nu biru bakal maot innalillahi wa inna ilaihi usaha urang asa balik di Allah bakal balik ka Gusti, urang asa tina taneuh bakal balik ka imah juring kena taneuh ngaliang pas beleuweut. An aya dalam kitab Solibat tinggal al mautu ya tiba getatan wal qabru sundukul amal isbir ila akhwaliha la mauta illa bil ajal sundakeun geuning maot ngado tarik datang teu mere tagaredeg taya tempo borosok di poho-poho taya berang peting taya raja kuring di mana aja gesumping temenang tempo anak king raja-raja mati orang pintar orang kaya orang miskin presiden gubernur pakuwu astagfirullahaladzim sing panjang Yesus amin ajengan pupus ajengan napuk pun RT
Mudah-mudahan orang pupus husnul khotimah amin. Ya Rabbal. Di saat orang raga keluar nyawa minta maaf husnul. Atak dua permintaan kepada Allah Pak Kades Pak Camat. Tinggal adoman. Namun sarua jeung dibarebeg Janis. Ya Allah abdi pasihan supados abdi isi. Ya Allah abdi pasihan supados maut. Iki minta istiqomah Pak Camat. Non istiqomah. Istiqomah tetap pancet mual imut sa ibuna magana kanginan. Ek hujan halodo tetap berjamaah. Istiqomah. Imah hujan saeutik teh pare berjamaah. Di aya. Yo, di Israel malin hujan cai, hujan pelor, betul? Israel mah tinggal di kota. Suara naon? Bedil. Bum, suara naon? Kotepak. Suara naon? Suara aing kehet. Ya sebut kuda. Makanya punten lewat pengajian ya tantepan. Nu boga dosa gancang tobat ka Allah. Komo hijriah nu ayeuna Kang nya. Dak deui poe dinten Jumaatna. Dinten Jumat urang bakal tahun baru Islam nyambut tahun baru Muharram, 1 Muharram tahun baru Islam. Siap? Hijrahkeun. Tina kedul jadi get. Hijrah tina kedul jadi get. Tina tara jadi os. Tina kebluk jadi tanging. Tina pedit jadi bag. Hijrah teh pinah cai pinah tampian adi di pasir datar bareng baik Pak Camat ka dieu hijrah betul. Baheula pernah mabokkeun bae nunggeus mang. Baheula pernah ngampar botol pada Bramil. Ampar botol Pak Camat baheula mah. Timiti whisky, brandy, Genewer, Napoleon, Crystal, Black Label, Jack Daniel, vodka, Smirnoff, Killing, Ciu, McDonald, Suliwa, Raja Wali, anggur merah. AM? Gini osok. Kembali nungguas mang. Masa lalu. Waduh. Sekarang katakan Mira Santika. No way, Mira Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Waduh. Musikan? Atuh. Gimana lagu nyarek mabok? Batosan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak pikiranku. Walar. Sekarang tak aku tak mau aku tak mau mantap. Sekarang tak aku tak sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Walar, sing kompak. Mira Santika. Waduh. Asa konsesonnya tahu. Ayan mau anyar gini Pak Kades. Gara-gara sebotol. Astagfirullah. Rapal kabeh. Bawa nyanyi apa? Bawa ngaji ku aing cobaan. Juang bawa ngaji siap ku aing. Cobaan ibu-ibu juang ngaos ya. Sok diaos Quran. Juang tes ibu-ibu heula. Tulikeun ayat abdi. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Ibu-ibu terangkan kalau Allah sih pinter mana jeung bapak patuluykeun bismillahirrahmanirrahim tabbat yada cuma uing we mata punten pangarsa pacamat Pak Kades pada Ramil. Kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala? Karena perempuan tugasnya bukan untuk jadi pemimpin. Kedua, kunaon perempuan diciptakan bukan dari tulang pundak? Karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Tak tulang punggung malalak, nu ngaresikoan lalak, nu kekerah lalak, nu ngepel lalak, nu masak lalak, umah wadah lalak. Bokah euy. Tugas awe naon? Dua cek Allah. Tugas awe cek Allah. Fasalihatun qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Awe mah dua. Hiji qanitatun, dua hafidatun. Hiji qanitatun turut ka salaki, cek salakinya jeung nyesel. Aja, hayang apa pahalanya seh? Hayang, kupikir. Tinggal nak kita berburu aja. Lamun aja nyesuhan ajuk cerok ya, kupikir. Duh, kaca nyawer deh. Pak Kades pada iya poli heula kegiatan poli di Ciamis di JGT. Alhamdulillah iya Pak Kades soleh. Nya dan milik mau apa hili-hili nya karat milik mau apa hili-hil geuning cek sinen milik mau apa hili-hili bagja mah mau apa lana geus diatur ti dituna pangersa Pak Kades tiga herang nu kasep nu ganteng nu soleh nu bager nu sok nyawer nu gagah nu pinter nu berehan tunggu sekolah korek. Alhamdulillah. Wah, cair. Alhamdulillah. Aduh, jangan Bu. Soleh. Hing langkung barokah rezeki amin. Ah! Bensin katutup. Jadi milik moal pailihil. Cek sinden Pak Kades. Milik moal pailihil. Bagja mah moal palala. Geus diatur ti dituna Pak Kades mekar Nagara Jati nu kasep, nu ganteng, nu soleh, nu bager, nu berehan, nu pinter, nu bodas, nu someah. Panitia mudah-mudahan doakan kurang Pak Kades senantiasa ngemban amanat amin jadi pemimpin anu ad punten Pak Camat Pak Babinsa Pak dan Ramil KB boga senjata tina il lamun senjata pemimpin adalah ad ilma sing tarik ad pemimpin ad senjata abri pada Ramil bed pemimpin ad pada Ramil bed senjata kiai dal senjata masyarakat singkil masyarakat mah singkil Pak Kades diajak berjamaah singkil diajak potong royong singkil diajak pengajian cuma kabudak manitah ngat tadi kabudak manitah ngat Ucuk kalah nonton bapak kalah nginyu di baturan kukulu hui satu mun ii kabeh
pan bahasa Sunda murwa kantinya tadi aja selamat hari jadi desa negara semoga diberkahi dari Rabbul IKB ulah ina I kena U betul pan bahasa Sunda di Sunda memeh diuk tayagek bantuan kurang Sunda lain oh gek kurang kompak gek jung torolong terekel jut kuniang goledang am regot kecewer borosot karena modal berarti Sunda ya ingisa ya punten pangasa padan ramil Pak Camat pangbengharna hayang terang Indonesia pulau na hungkul 17.000 pulau itu belum termasuk pulau Gadung jeung pulau Gebang kapan di Baregede aya pulau Maju di Banjar aya pulau Majeti gini hayang terang Pak Camat tuh di Banjar aya batu hargana 40 triliun di Banjar batu hargana 40 triliun kan orang Korea wanian 800 triliun eta orang Cina wanian 920 triliun bakal di Banjar aya batu lawang padahal tawa sing emot kemerdekaan yang kita nikmati merdeka lain kado di Jepang betul merdeka lain hadiah di Belanda merdeka hasil tetesan nyawa darah juga air hasil berjuang otak ayah logo Roma Irama judulnya perjuangan doa berjuang doa musikan batasan tuh wadah berakit-rakit berenang ke tepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian bersenang-senang tuh wadah pahit rasanya manis rasanya gula sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian berbahagia sarang tuh wadah berjuang sekuat tenaga tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Ayat perjuangan ada rintangan, beres? Walar, tuh wadah rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berjuang ini itu berjuang. Kapan hayang bagja betul? Hayang bagja kudaek berju. Iya orang hayang bagja berjuang anon. Diuk cang. Di jam sabaraha calik. Itu perjuangan diuk cang. Peg. Kes. Se. Tun. Lat. Sarua acan. Betul. Itu ladang berjuang. Memang hawa ngaji baca cangkel. Pag paingan dalam hikam tinggal. Coba ngaji. Sing aya ngaji sing aya heureuy. Ulah heureuy teu puguh ngaji eueuh. Tinggal kita di hikam. Rubbama atau ka mana aka rubbama mana aka fa atau ka hartosna. Seketik jalma ku Allah diberi hirup beunghar
segala aya brok jengkol brok bengol diberi awak jager beas nyaeur duit seueur tapi karena ibadah malali lali trongkoh kol kalah morongkol barinya nya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ieu naon ieu awas ulah kata etot ya trongkoh kol kalah morongkol barinya nya duk peduk kalah murungkut barinya nya simut adan mah tarik tapi ceuli mah patorek ceuli mah patorek torojo teh waktu lohor kareke balik di kantor kesang oge masih ngocor kersana Pak Kades goledak kalah kah astagfirullah molot betul betul sabaliknya dalam hikam tinggal warubbama manaka fa'adaka tapi tersengadik jalma Allah dibehirup miskin segala aya rieuh eueuh regap taya heureuk pakeun fungsat bahan isuk dahar sorehan teh bakat ku eueuh nyanyi pagi makan aduh bisa kana nyanyi mah ngaji mah becus betul eta jalma diberi miskin tapi sumanget kana ibadah naon dasarna hidayah cek Allah wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam atau tungtungna lam berarti sama kayak cengkok balik deh alohan Mansuru tafasar ma yarsabun lunas kehet mangsurwa ka pasar mayar sabun lunas di alohan naon dasarna hidayah cek Allah siapapun orangnya apapun keturunannya apapun jabatannya ek Yahudi, Majusi, Nasrani, ek garongihi, ek bangsatihi, ek kapetihi di mana Allah masih hidayah mual bangga betul betul matak sing istiqomah dalam berbagai aspek kehidupan apa saja paku pejabat istiqomah Pak Camat istiqomah, Pak Ramil istiqomah, betul? Ece dalam rumah tangga kaulaan salaki istiqomah, betul? Ja. Siti Aisyah, ece nyontoh ka Siti Aisyah. Lamun awe nyontoh ka Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah dipasihan tasiko ku Rasul 1.000 rupiah mun kulit urang. Siti Aisyah dipasihan nafkah 1.000 rupiah dengan bangga disuun mun-munan. Bari pok nyarios ya Rasulullah nuhun ya Rasul saliranya keneh ka abdi masih keneh masihan nafkah keur abdi mudah rezeki dipasikeun keur abdi sing dinten bekal ngoda paduduaan tiasa lebat kana surgana Allah Subhanahu wa taala wadul amin 1.000 wadul sia mun teu ngabudah kawas karbit amin paling ngacapruk ka ceda piraku resiko keur dapur sakoe amin waduk sero oh amin ja osok nyecehan ati karoge osok hayong apa pahalana saur katerangan di mana aja nyece ati karoge punten teh nyece ati karoge punten ngecelapna cai di perut ku aja semakin banyak ngecelap cai maka semakin berjatuhan dosa aja bersih dosa aja amin hayang bersih dosa tamruk kencing lobak susuhan kapan hayang bersih ya jujur aja memehnya sah sepurah koreh nasaku jujur sia saksi malaikat mangih duit sok dipulangkeun dicopot oh sia buruhnya sah di mana kepingkan dalam kitab Fathul Muin tinggal
Walaupun suami pemimpin keluarga, tapi punten barang salaki jadi bikin majikan, eta tetap mutlak milih salaki kene. Kudu minta hampura harita. Osok minta hampura? Atau iraha? Eling tara ieu. Lebaran. Waduh. Betul. Aja bentar. Di mana abi wis ceramah Kang? Pas ka bumi papayun-payun pun bojo. Di mana geus berdekatan geus papayun pun bojo, abi naon? Selalu memberikan sapu tangan. Kupingkeun. Abi tos papayun pun bojo selalu memberikan sapu tangan. Naon sababna? Punten. Sakali ngelap kesang salaki di pikaraan kupingkeun, maka raat kesang salaki ku jadi lap raatna dosa itu diamin. Buka sapu tangan? Kanebok. Malah gancang raat. Tim sekalian ku itu. Asap tara. Tetap punten. Tingali, awas amalkeun. Kang tinggalan hadis pacamat. Kang jeung Rasul pada lamil kantos cicikeun jai ku nyalira. Rasul cicikeun jai ku nyalira. Katinggal ku Siti Aisyah. Siti Aisyah tinggal Rasul cicikeun jai nyalira langsung cerik nyegruk naon sabna. Sieun Rasul bendu. Ari ece urang negara Jati mah ngana kais kedap mapokna. Cokot kapan gableng kokot. Begitu aya. Mana mana. Oh, sia. Kupingkan mata kewajiban awas sing emot hakul jauja ala jaud hakul jauj ala jauja hak salaki ka pamajikan sabalikna hak pamajikan ka salaki ulah keranyar panganten hongkol ngaulaan teh emot panganten baheula emot keur panganten makang punten dangdan ibu rias dangdanan hareudang di kipasan ku peger ayu budak luntur dibudakan ke panganten sedo di sedowan hayang dahar dihuapan hayang minum di inuman hayang kingi usaha ada yang laguna penganten baru musikan kiih ya aduh ya bangsa lagu kosidahnya kosidah ya aduhai senangnya penganten pantesan duduk bersanding bersendang purau aduhai senangnya la 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 duduk bersanding bersendang purau bagaikan raja dan permaisuri tersanjung bagaikan widadari duhai senangnya menjadi pengantin baru malaman orang jadi pengantin baru ngah baringung hutang ke Bang Emok ayah punten jawab jujur nusok nginyim ke Bang Emok ayah mana jawab mana Yos dibahas punten ya ngarah ngagipeg hati aya kasieun tingali dalam kitab Nasul Iban tinggal di keterangan inna akila riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah icek Rasul inna akila riba jalma tukang ngarah riba tukang nginjem ke Bang Emok hek maut can kaburu tobat maka demi Allah pakades yu'adzabu bakal disiksa ku Allah ira disiksana hina yamutu ila yaumil qiyamah disiksana timiti maut teh ka poe kiamat disiksa teureun naudzubillah isu kinjem deui awas ke nitip herenan
hijrahkan. Betul? Awas jangan tip. Matak mun budak hayang soleh, sing celak bodas celak heran, jadi sumsuam balung daging kebarokahan. Napa kana kudu hal? Hayang budak soleh? Hayang budak soleh? Hiji koncina kudo do. Matak punten pacamat pada ramil Pak Kades dalam kitab Qurratul Uyun ieu cek keterangan ya, cek keterangan. Aya bahasa la taqohanna hadukum kama taqol bahimah ieu keteranganna. Hartana la taqohanna teu meunang gereges kedebug, teu meunang rusuhan, mun akang jeung ece bade hubungan sapatemon, mun hayang budak saleh kama taqol bahimah seperti binatang. Jadi kieu mun dek kikituan akang jeung ece ulah rusuhan kawas satok. Itu cek keterangan sing aya ada dedak lama punten sateuaca dikituan akang jeung ece mun budak hayang saleh sunat ngamparkeun sajadah ngajerit ka Allah ngadeus ka Allah ngarangkungan salat sunat mutlak 2 rakaat pendak ka Allah ya Allah abdi heukeun budak ka anu saleh tos sunat mutlak ulah kalau kituan cek keterangan baca heula Yasin 20 hiji Waqiah 40 ayat kursi 11 Falak Minas 77 kosok tara kuing ngecan pernah amparkeun sajad dina amparan musika atuh heueuh. Tadi lagu Sunda, lagu jangnya. Kita lagu pepeling, di game lagu pepeling. Pepeling, hariling, pepeling. Pepelingan urang. Dina ambaran patosan sujud pasrah diri nula mokot bodosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui paniisnan taya deui pamuntengan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati bagja Kang Darso nu nyanyina teh Kang Darso mah Pak Kades eta maotna gara-gara mapai jalan satapak neangan mawar untung maot tidak amparan tapi lamun Mbah Surip maotna tak gendong betul urang mah hayang maot dina amparan sajadah amin ya Rabbal nyata hayang maot husnul hayang bagja hayang maot bagja gumantung kana amal urang lamun urang di alam dunia sering amal soleh demi Allah maka di akhirat urang bakal maut husnul khotimah amin. Tapi lamun urang di alam dunia amal salah maka mautna suul khotimah naudzubillahi min matak ti ayeuna mula sing getol ka pangaji lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang kompak lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji keur nguatan iman lamun ngejo keur nguatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mamon lamun corong kauing atuh entak Pak Kades Pak Camat abi boga lagu meunang ngarang abdi judulna Modal ieu versina Iwan Fals siap judulna Modal asalna bongkar jadi modal ke walerna naon
modal. Siap? Nah, Iwan Fals gaul men. Buat anak muda Desa Negara Jati. Walorna modal. Ya. Waga. Kalau puasa sudah ditinggal dengan alasan yang tidak wajar, sementara tubuhnya yang kekar tidak kuat menahan haus dan lapar. Walau sing tarik, oh iya tinggal. Kurang tarik, oh iya tinggal. Sholat. Kalau sholat sudah ditinggal, jangan harap keberkahan akan datang. Betul. Harta tahta juga jabatan, itu semua hanya titipan. Walau oh iya tinggal. Kurang tarik, oh iya tinggal. Repna tinggalkan segala kesibukan, tinggalkan macul ngantor naon wae gawe, tinggalkan. Betul. Apalagi suara adzan telah dikumandangkan. Terus hentikan segala urusan online. Betul. Agar nanti kelak kita di akhirat akan dapat keselamatan. Aduh, kalau di Iwan Fals ya. Aduh, palar tuh waga. Oh iya tinggal. Cintari. Oh iya tinggal. Lewis tari. Oh iya tinggal. Kurang tari. Oh iya tinggal. Enak hahun. Dari sebelah. Betul. Laras Pakades. Betul. Awas cacing emut. Mata punten awas. Cing daek ngaj. Mun bisa mah budak pasantren. Abina harus baca. Sing jawab jujur baca. Ece budak parawan ece gelis. Budak parawan gelis. Tuh datang duaan. Nu hiji mobil Pajero, nu hiji santri pinter ngaji, buuk jabrik milih mana? Pajero Sambutan Pak Camat di Pak RW di dia Negara Jati cek Pak RW. Assalamualaikum, ini bagian pengawasan ulang tahun desa Negara Jati. Pas ece bade angkat ger teh hujan angin gelap badak datang wang. Mungkin Pak RW sambutan cek Pak RW. Assalamualaikum, ini bagian pembagian BLT ger hujan datang wang. Mau payung ngabring sakabeh jalma muruna kabang BRI ek nyokot duit BLT susuganan katulis kencep petugas tangte. Aduh karunya teuing anjeun mah teu kabagean susuganan taun hareup kitu ge mun hirup. Anak kata tetereyeun wae betul. Mata budak pasan. Punten Pak Camat, Pak Kuwu bisa kieu. Bisa aya ideologi, sok aya ideologi. Mas santen mah masa depanna suram. Hese usaha, ceuk saha Pak Camat?
abdi ladang masantren nya da baheula mah abdi teh kan ngalaman budug terus pasti setiap santri ngalaman jadi abdi bisa kieu ladang ngaji kehet ladang budug aduh kiis ya pada budak pasang enten lamun jalma mas tanding dia malam siang generasi geus eueuh di dieu laras Pak Kades Pak Camat da baheula mah Kang baheula negara jati punten baheula cenah negara jati baheula memeh magrib budak ngaguru negara jati betul mana kulon beh kulon negara jati pengujian masjid-masjid leutik ilah dolil beh kidul Jibril Mikail Israfil Ijrail ciri tema beh wetan sakuping suara adan beh kaler Allahu kabir Rabbuna kabir baheula negara jati ciri tema budak pengujian betul ayeuna yakin eueuh nah auzubillahi min matak memeh magrib budak sok pasrahkeun keprikeun ka masjid wanci burit deket ka magrib da ieu Jayanti mun ngarang abdi judulna ka masjid ieu ngarang abdi judulna ka masjid asalna Jayanti siap Ima lagu-lagu Islam pada ngambil ya karya abdi ya wanci burit deket ka magrib gurang biru ararindik buru rahmat jeung kaberkahan buru-buru kemana? Mangsana datang nungondang ada nungondang tidak anu maheman datang nungondang kumagawena resotkeun gawe kaulinan betul buru-buru kamar di masjid tempatna urang unjukan tina sagala urusan di masjid tempat urang pangabdian di hambana ka pangeran tuh cirit nu make batik alhamdulillah mata pinuhan mas Pak Kades Pak Capat Badan Ramil punten pakarsa ngajingan baheula mah lain masjid Kang baheula mah tajuk balik kambang laras nuluhurna ku hateup gigir ku milik hadap ku talupuh matak lamun imam sujud sieun kecepet naon kanyut deh imam sujud teh Pak Camat muringis tiap sujud ceprut 4 kumis eueuh Taras punten pangarsa Pak Kades Pak Camat Badan Ramil da baheula mah cacaangna ku cempor taras lamun aya patromak baheula masjid jami karena patromak taon tah masjid leutik mah mushola mah tajuk cempor net kang mau poek baheula mah Kang tapi punten kolot baheula najan mau poek rapi salat tara pahili kolor neangan kolor naon apaleun ambeulna leuno ae betul baheula mah alam poek hate caang ayeuna alam caang hate po sok tinggal dikebuktikeun ayeuna laras paingan Sunan Kalijaga pernah hambatahan dengan Kidung Jawa tapi menang ulungan ti waliullah ti sepuh-sepuh ayeuna saur Sunan Kalijaga kieu bahasa Kidung mun Bapak emut Pak Camat
dungduk dari sumur, dungduk dari sumur, pepetetan sania murah, tek 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 tek. Waduh, apa artinya? Saur serem kali jaga bahasa kia, dungduk dari sumur. Mungkin akhir zaman bakal loba masjid ala ladre. Masjid cara laang merkuri berubah di mana-mana. Masjid pemegah-megah ngan leusian pawagah. Ayeuna. Betul. Tinggali budak ayeuna Kang. Ayeuna tiap-tiap warung aya wifi, terang wifi. Wifi fasilitas mudah tur mudahna 2.500 beli poster murah. Benten Kang 12 jam budak 2.500 berarti sampai sapeting 5.000 perak ngajedog di warung. Betul sepoho kana ngaji taras oh aja saksian ka ayeuna taras mata punten budak ayeuna mah ngaji di lembur geus mung masanten situ betah da budak di imah kalah di barere cintarik di barere inungna HP bapana akina ninina ek dahar ek sare ek modal ge update OTW modal di WC TikTok kan betul nyekrol TikTok di WC bari modal. Nauzubillah min mata pangarsa pacamat Pak Kades abi boga lagu menang ngarang abdi judulna HP versina susis ieu karya abdi ya siap ieu ke walorna HP asal lagi kapan susis wow susis kemah kieu HP wow nah, jawabnya ini lagu reggae. Walau, siap. Ga. Di pagi hari, di siang hari main gitari, di sore hari, di malam hari main. Ibu dan bapak, kakek dan nenek main. Adik dan kakak pokoknya kami semua pada main. HP. Semua orang kecanduan HP. Dunia ini jadi rame. Repna. Hei para pengguna HP, hati-hati jangan sampai lupa, sebab HP bisa jadi berbahaya apabila salah menggunakannya. Yang muda bisa jadi tua, yang kaya bisa jadi sengsara, yang waras bisa jadi gile. Lo bajama gelo gara-garaan. Bener tuh. Judi online gantung diri. Betul. Maleber Ciamis gantung diri Kang di kos-kosan, di kontrakan, judi online, judi slot. Bagus. Taras. Mata pemuda bager, jaga anu mata ngaruksak kana akal. Naon? Selain dari Mira Santika, naon tah? Ya judi. Oh, tinggal di akal. Di abdi Kang Maleber gantung diri. Rancap petir kamari Kang. Nang karak narel kereta api digareng. Inai. Oh, tinggal iku akang. Naudzubillah gara-gara naon? HP Kang. Mata punten bagar, ece raksa budak pendidikan sing kuat.
titipkan ka madrasah di dia ke pesantren. Mun aya di Kang pacamat pajengan heula di caket. Ngan ece ke ajengan di dia hargaan, ajenan memeh nu jauh, adenan hargaan ajengan setem. Nyaah teh ka ajengan? Nyaah naon? Eta ceu aya. Nyaah mere. Awas hargaan ajengan setem. Padi masa mun kahuruan moal di baju nu jauh, deket-deket keneh harus. Hajat 4 bulan ajengan pamacakeun surat Maryam surat Luqman Al-Muktabarok dipimpin ku ajengan jauh deket demi Allah nu deket heula ajengan hajat 7 bulan menang ajengan jauh deket nu deket mau ka kuring ajengan budak abet teh geus reuneuh kusaha deui astagfirullah ajengan ngareunuhan reuneuh ku ajengan matak pangersa pacamat tadi aya lagu geuning nya ulah jauh ti ulama benar teh jang hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti geuning aya musikan atuh heueuh katana nyawer ya sawer kudu amin tuh pacamat tos kusal-kusal alhamdulillah pacamat terhormat jajak Allah sing lagu barokah amin barokah yusra barokah rizki amin alhamdulillah betah ya judul lagu naon jang mepelingan ka budak jang awas mepelingan budak lagu ieu lagu jang mepeling hariring mepeling gampang cukup di pikiran tapi kudu dilakonan jang jalan kehidupan bisa panjang datar aya mudu jeung kudu sabar dina kurang ulah nempat kada beunghar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade anjeun bisi ngukur nu kadua jang hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti ajengan hirup jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede beunghar harta beunghar nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup kenal kowa gingsir ngarah aya nu ngageuing ningang lengkah nincaksana pantesan tuh wadah singa pintar tondongmu singa jujur ulang nyerikeun batur ngarah hirup loba tekad ucap lampah rasa jeung probeat ngarah bilangi baca salamet dunia jang sing jadi jalma hade ujang sing soleh amin ayam budak soleh cek tadi hiji kuncina kudo do kadua ku pendidik nu SMA eta ka kades ngadidik budakna betul komo ayeuna kampung teh munculnya berbagai era non era teknologi begitu canggih HP ya ayeuna mah hayang cangcut diketik datang
Betul? Oh, kayaknya mah Kang, juput di online aya. Kudu ngarit ya. Betul? Kabeh aya Kang, ya Allah ya Rabbi. Munculnya era teknologi begitu canggih, era reformasi, era globalisasi, kan baik. Nu penting asal ulah era ngaji. Budak era mah tamat STRA ngaji betul. Betul. Oh, tinggal dikuatkan. Diajak kamar tadinya kalakah main PS, main game. Kolot di masjid wiridan, astagfirullahaladzim, li walidayah. Budak di jalan menggenjrengkeun gitar. Bedol nyanyi barat, follow the most one. Don't you gonna keep her, the listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night. Will the children of tomorrow. Ay nyanyi barat jajan cilok. Aduh. Na'udzubillahimin. Krisis iman Kang. Makanya tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat. Tanya budak, cita-cita pengen jadi apa? Yang mager, cita-cita yang ginon. Jadi Pak Camat silakan, Pak Camat yang berim, Bupati yang berim, Kuwu yang berim, pedagang yang berim, petani yang berim, Pada Samir yang berim. Di mana paripurna pribadi iman kuat, moal lunca linci luncat ulang, homok muda tadi gadang tetap pengkus nyembah ka Gusti Allah. La ilaha illallah. Dina hate kuring iman lain anjeun. Eta ieu lagu abdi Pak Kades Pak Camat judulna syahadat. Asalna durian. Siap? Kewalarna naon iman ulah anjeun asalna kieu dina hate kuring anjeun ayeuna walar iman dina hate kuring iman sia. Walarna iman jam doa dina hate kuring iman dina hate anjeun iman jinjing tetep moal bisa lepas dibeungkeut ku tali syahadat. Alhamdulillah jejak Allah singapun barokah amin. Singkiat iman urang teh singkiat tina sagala gogoda ngarah hirup urang aya dina bagja di dunia rejeung di ngarah urang jasa lebet ka sawarga lebet ka sawargana Allah. Barang sing kompak la ilaha illallah. Punten pangarsa Pak Camat Pak Kades pada Ramil kunaon nyebut Allah kaluhur. Nyebut Allah isyarat kaluhur curug la ilaha illallah. Awas ulah nekatkeun Allah di luhur. Betul? Dalam kitab pijan tinggal Allah mah la yahtaju ila mahalin. Allah mah teu butuh tempat. Betul? Nu butuh tempat mah urang tah kursi urang makhluk butuheun Allah mah teu butuheun. Geuning cek artis kita serahkan kepada yang di atas. Naon cak aya dongeng pangarsa Pak Camat. Aya budak ora ting urang negara Jati beureun kerobogohan. Naik motor Mio. Contoh ya mah Kang. Cili tangkep budak ngora lajang jeung bujang. Pas damuan sawah ger motor sada. Ger teh hujan dordal angin budak. Wah, nyangan saung geus ka saung iuhan. Atuh bogo pada bogo duaan Kang eueuh jalma mimiti silih cabak di jero saung. Kablaglasan kasupan setan jina. Keur jina torojol aking iuhan boga saung. Syakir was saung meuneukeun aya naon.
Si Aki penasaran terekel naik ke mana? Kalau hor ngintip beres dina kumaha? Beres dina lalaki mah kok kancerik. Awena mah Kang minta tanggung jawab. Sing tanggung jawab. Jika lakina tenang sayang, tenang jangan panik. Kita serahkan kepada yang di atas. Sudah Aki kerjain kowe. Maksudnya ke Allah Subhanahu. Matak nu seneng ngadidik budak demi Allah Kang. Budak pasan. Mun bisa bari sakolanya. Mas santen sakola sok sing junun. Sakola sing junun, mas santen sing junun. Awas nitip. Awas sabda Kang, itikeun ngabentengi zaman ayeuna. Punten. Zaman ayeuna Kang, maksiat mah nu eueuh kabeh aya demi Allah. Laras? Laras. Baheula abdi keur jadi santri Pak Kades. Keur mas santen ningali ping-ping awe hese Kang. Ayeuna ping-ping awe kos kotak amal kada begitu teh sorolong. Tadi dulu kumaha aing ripuh ka tidak. Laras. Laras. Nyali Kang, punten demi Allah Kang. Mun mas santen budak kabimbing. Budak abdi ngawas Kang di Manhajul Ulum. Di pangersaan titing. Eta budak abdi mas santen Kang di kelas 3 SD. Kelas 3 SD Kang. Di pasatukeun mah di Cimanggu pangersak Haji Memed. Ras ngalih ka Sabulun Najat. Nuju kelas 4, nuju kelas 2 SD diumikeun pas adan lohor ngorek HP. Ngong adan lohor teh simpen HP geura kacai. Poka teh kelapa. Teh geus adan. Jelas kata Pak. Ngong atuh. Punah HP. Simpen da sieuna. Tapi di pasanten Pak Kades. Setiap abdi pasanten teh urang kali abdi nganteran budak. Eta budak abdi ngabring keur ngalek kitab ngecelakeun Cipanon nuhun Gusti ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Mata budak titipkeun ka pasan. Abi naros di dieu seueur rumah santen. Seueur. Alhamdulillah. Itu estafet perjuangan para kiai santri nu bakal duluikeun ke. Amin. Matak santri bekelan ku ece. Nu mah santen bekelan. Mun aya dina basnas sok titipkeun ka keur budak. Betul? Laras? Muharram teh sok panggilan santri kumpulkeun ajengan. Taekeun perdes ka kubu, perdes pelaturan desa ajengan mun tahlil 250.000. Siap. Siap tak? Kamu nakinan kemosion mah 500. Siap. Lah dengan ikhlas. Punten. KBG ikhlas laras. Ikhlas karena Allah. Ngan urang cing emut sin ila muhsin cek Rasul. Sin ila muhsin nyieun ka alusan kanu nyieun ka alus. Ajeng man teu ngarap-ngarap amplop demi Allah, teu ngarap-ngarap punten Pak Kades diambultikeun. Tina surah Yasin tinggal. Pasti arapal. Surah Yasin pasti arapal. Bantuan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum Cikopak ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Apa hartina? Kieu hartina. Ittabi'u pek tuturkeun ku aranjeun hartina tah. Tuturkeun ku aranjeun saha man jalma, saha man kiai, saha man mubalig, saha man ajengan. Tuturkeun ku anjeun ajengan kiai layas alukum nu tara nanyakeun ajron masalah guruhan. Tuturkeun ku aranjeun kiai mubalig nu tara nguruskeun tara nanyakeun masalah amplop. Cek uing panggoreng patut kiai nguruskeun amplop. Nu leuwih goreng patut ngunang ajengan teu mere amplop. Betul. Pak Camat pun alhamdulillah. Abdi Kang Teliren. Enjing abdi ka Bojong Menger tah. Di Muharaman Mualiren Kang abdi. Teliren di kamarika. Patak abdi amplop geus meunang 3 karung satengah. Alhamdulillah. Mantep butuh amplop nu penting mah ikhlas kehet.
Pak Kades, abi kantos ceramah di Padaherang di Maruyung Sari. Abi ceramah di Maruyung Sari Padaherang lebat Pangandaran. Punten Badan Ramil, rapih ceramah tamu dula sungi, digentos pakai jaket tabungi malah tiris. Pas di Batu Lawang, caket tanyakan tepung. Lanjut. Tepung. Punten, ai bahasa kanyut jorang tuh. Henteu, ngaranna cawokah lain jorang cawokah. Geuning kolot neuneun duit dina kanyut. Eta jorang. Aya paribasa aya urang negara Jati siama eta eraan kacida mileuwih pisan paribasa eta mah siama kanyut diteuneun dina tarang. Lamun Pak Kades kieu mun aya orang negara Jati awe kawin wae awe kawin deui disebut teh siama hamur. Matak nu kawin wae disebut hamur. Kanyut ngan ceu mah sok sensitif. Lah haula kumaha. Pedah kerusung lato-lato kabar ini. Padahal punten Pak Kades, Pak Camat, punten ya. Eta nu gantung ceu, nu gantung. Nya lato-lato. Demi Allah eta bisa nyelametkeun tina terkaman maung. Aya dongengna Kang. Aya dongeng. Punten, aya aki-aki keur ngalasuluh. Aki-aki keur ngala di leuweung. Keur kusak-kusak kumpulkeun suluh, torojol maung datang. Eta mah gerung. Si aki ngadenge sareng maung Kang, kabur pangajian. Teu mikir dua kali, berbecir. Satakar kebak lumpat, bakal kutarik lumpat dikosewat kana akar. Nyungsep kana eulih Kang. Sirah dihanap cukup di luhur, jangan merosot. Panggutang gantung dah Kang. Torojol maung, bedul ke maung ditoelan Kang. Kemurah-murah, karasa peures gini meureun. Cek maung buah pir ngora keneh. Kalah gedut hitut mata kunaon bujur hideung, eta teh kahebosku. Ku hitut. Oh sia. Atak punten tanamkan paripurna pribadi iman kuat. Mun hayang budak anu so hiji kancina kuda, dua ku pandidi. Di awal mula begitu budak lahir ka dunya sok Padan Ramil. Budak gubrak ka dunya sunat diadanan ku kolotna. Begitu gubrak teh naon nu pangheulana ngupingkeun budak. Pangheulana ka kuping ku budak dapat la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak pangpayuna ngupikeun la ilaha. Ece sok adan di dia. Sok adan. Adan aya lagam tertentu Kang. Awas, aya adan lagam baik 7 lagu. Adan lagam bayati, adan lagam hijaj, adan lagam sobah, adan lagam hika, adan lagam diharga, adan lagam dihawan. Arab teu? Urang Islam si apa lagam Islam? Ieu masih naon ya? Namanya masih naon? Hah? Darut? Oke. Masjid Darut Taqwa adan lagam bayati. Ieu. Kang Ehwan. Bar. Cicing. Dia bagus tapi tidak jeunahun. Doakeun kurang tukang songcing asup surga amin. Mangulosong ka surga. Berat keheden amin. Adan lagam naon bayati Pak Kades kieu. Darut Taqwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta adan lagam bayati. Ayeuna adan lagam hijaj naon cenah? Darut Taqwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teras adan lagam ros naon cenah? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ayeuna ada lagam nihawan ayeuna. Sing apa lagam Islam urang Islam teh. Nihawan kieu. Allahu akbar Allahu akbar. Indah Kang. Cobaan adan Masjid Darut Taqwa. Nu ada nasi aleh. Hah? Ayah. Mana itu tak ayah beneran bisa. Kumaki aleh adan. Wah. Adan temenang ada temenang. Temenang adan bebas lagam. Temenang istihja, temenang ngerikan kalimah Allah. Apa? Ke adan Darut Taqwa kieu coba. Pemuda semangat. Hayya 'alas shalah. Diborong siapa? Oh, lah adanna betul. Aya lagam tertentu, make seni. Tapi senina seni Islam. Lagamna 7, hiji bayati, 2 hijad, 3 hikah, 4 tros, 5 nihawan, 6 sobah, 7 lagam diharka. Sing apa? Eta lagam tilawah. Mudah-mudahan orang negara Jati sing aya juara internasional. Amin. Eta aset daerah makanya betul. Awas make seni itu abdi tinggali. Abdi make seni. Oh tinggali. Ieu seni ku aja. Make baju daster hideung. Daster aja itu ya. Daster hideung tinggali ku aja. Make gulat-gulat batik, polet koneng, sorban hideung, make gulat-gulat gol emas. Oh, kacamata hideung tinggali ku aja. Kopiah jangkung make kujang buuk jabrik. Ya mata keunah kana ceuli kasep teu. Aya henteu. Sing jujur kasep teu. Aduh. Betul. Make seni. Tah, ieu organ seni. Punten Pak Kades. Di dieu sok aya marawis. Aya. Marawis aya? Hadroh. Aya. Punten. Lamun tahun 83 Pak Camat itu lain hadroh, lain marawis, tapi naon? Gemyung terbang. Eta genjringan paling dia. Gemyung terbang. Ai genjring mah tahun 87. 83 mah naon? Gemyung terbang. Abdi kami ti Mahmud Cigonewah, abdi urang Cigonewah Mahmud. Di abdi di Waliullah, makam Waliullah Mahmud, tiap malam Jumat sholawatan dengan gemyung terbang. Ai gemyung mah bisa variasi nakol. Aya takolan jaipong. Gemyung Kang bisa jaipongan dangdutan. Tahun 87 namanya genjring. Sebutan band kepret. Rebana tagoni. Kumaha sorana? Numpak keping-ping deg-deg. Numpak keping sok degeun sidik-sidik. Sidik kajauhan gitu Pak. Nah, tahun 87 Pak Camat, Pak Kades. Tahun 95 pada Ramil Kakara aya marawis itu 85 saperak aya Ustaz Jeffrey almarhum Al-Bukhari. Lamun hadroh mati Habib Syekh mun marawis ti Ustaz Jeffrey. Kumaha sora marawis? Aya emping, aya opak. Tak opak curhanut. Maka seni betul. Dengan seni hidup indah, dengan ilmu hidup mudah. Karas itu keindahan si Allah. Pada cek Allah, walaqad karramna bani Adam. Ini ngaji ya. Walaqad karramna, Allah nyiptakeun pangmulia-muliana teman-temannya muliakan Allah. Kaha bani Adam, katurunan Nabi Adam alaihis. Kita urang, Pak Camat, dia urang sadaya makhluk pangmulia-muliana. Ngelehkeun malaikat, sanaos malaikat layak sunallah, can pernah maksiat eleh ku urang. Betul? Nah, sabab manusia diberi tilu. Hiji manusia diberi akal. Naon cenah? Akal. Jalma boga akal? Gaduh. Doma? Boga. Akalna akal tobi akal satu. Panatna beda. Maraban mekujukut maraban hayang kujukut
eta maraban iti kututut maraban pamajikan kukan kantong tebal kantong lain kanyut model jorah dibere Pak Kades Pak Camat punten pangarsa yang ngaji ya ngaji terbari heureuy yang ngaji ya ku akal mah buktikan mun bangsa urang boga besi dijieun pedog paling payuna 400.000 tapi urang Jerman boga besi dijieun mobil betul tuh mobil Padan Ramil sabar hargana 1 miliar itu 4.000 cc Matic bedol punten tinggal ya Jaguar, Lexus, Hammer, Ferrari, Lamborghini, Mustang, Alphard, Rubicon, nonde, Pajero, nonde, Avanza. Wonten Kang, baheula orang pernah numpak motor gini aya. Merekna ek-ekan, sing tarik ek. Nah, 2007 pernah bijil motor Supra, kurang tarik ekna. Supra bersaing jeung Yamaha mung eleh Yamaha bijil motor Jupiter N tarik Jupiter N 2018 bijil Matic usum Matic Honda PC Yamaha mung eleh bijil motor N nah, kurang tarik N mobil mung eleh bijil mobil Grand awe mung eleh bijil Softtek di depan mata punten lamun salaki hayang betah di mah beres sok buntut ijem kambayang ku akang kang sayur Softtek ih mata dibere punten Pak Kades jalma gelo teu wajib ka pangaji jalma gelo teu wajib sok nah gelo abi kantos ceramah di Lembang. Abi pernah ceramah di Lembang, di Cisarua, Bandung. Itu rumah sakit orang gila kan. Hampir 2.700 belok kabeh. Abi rewas begitu dongkap buru deui disebut kuno cager kehet nah justru kuno gelo. Betul. Patak jaga akal supaya sehat. Allah nyiptakeun urang tilu, hiji manusia dibere ak, dua manusia dibere kolbun, naon cenah? Kol, hate naon? Hate cinta ke Allah. Iya orang cinta. Mata Pak Kades ngayakeun pengajian sebagai cinta tawis bukti cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan cinta baginda Rasulullah. Ngan cinta kudu aya bukti. Mana buktina? Tingali Pak Camat. Buktina aya leuteun, aya hui. Aya deui cau, aya deui kacang, aya deui jeruk, aya salak. Eueuh di dieu eueuh. Ieu mah teu aya teh aya Pak Kades. Minuman aya kopi ieu eueuh. Punten Pak Camat pada kami Pak Kades lamun Haji Roma Irama eueuh kopi nyanyi. Eta aya lagu eueuh kopi Roma Irama. Apa teh? Ieu laguna. Sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita kan ku bawa lari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi di manakah kini jangan kau sembunyi. Kopi mah hidung lamun susu matak mudah jangan hayang montok beres sumbangan head pada namil punten lamun hoyong sebuah nyusunya kerjaan di surga punten sok jangan ngaji tinggal di surga mah dalam surah Kahfi tinggal pasti hafal harangan wa fakihati kasiratil lamak
wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna. Tinggal di surga. Di surga mah faja'alnahunna, faja'alna bakal menjadikan kami nu agung hunna ka awewe kabeh angkaron jadi parawan. Di surga mah jadi parawan. Jadi moal aya randa ini moal asup ka surga. Maksudna jadi parawan. Amin. Dia Kang Pak dan Ramil pada Pak Kades di surga mah di surga hiji lalaki boga majikan dalam kitab tafsir Sawi Kang paling seutik hiji lalaki 4.000 awe. Hiji lalaki teh 4.000 pamajikan di surga Kang. Kabayang ku Akang hiji awe 2 susu berarti 4.000 kabayang di surga Kang nyong susu tuluy. Betul. Di surga mah Kang hiji awe 2 susu sedangkan 4 berarti buka kenyotan sabaraha 8.000 nenen terus ya bener Kang beres mata kun hayang sebuah nyusuk ke di mana surga ngan ayeuna sing taat ka Gusti taat ka Allah. Taat ka Allah kumaha jalankeun parentah Allah imtisalu awamirillah wa jtinabi nawahi. Jalankeun parentah Allah jauhan larangan Gusti. Salat berjamaah dirikeun jeung tatangga sing alakur kasalaki ngajenan teu menang nyebut ngaran kasalak teu menang nyebut ngaran kasalak. Sabalikna salaki teu menang nyebut ngaran ka pamaji nyebut ngaran teu menang ngomong hina salaki hideung black olah punten Siti Aisyah ka Rasul nyebatan naon Siti Aisyah taraya Muhammad tapi naon ya Rasulullah nyebata pangkat Rasul nyebata pangkat kasalaki teh pangkat mun RT ya RT saudara kumaha Rasul ka Siti Aisyah nyebata ya Khumairah hei pipi yang kemerah-merahan lamun cek orang negara jati beureun hei kemang ros beureum pernah cek paling dia hei kemang bangke atak kemesraan wujudkan kemesraan dicontohkan ku Rasul pada mah tinggallah hadis Rasul wih perang Kang Rasul wih perang ketika Rasul pulang medan perang kasapak Siti Aisyah kerjadi pasosonten Rasul wih perang Siti Aisyah kerjadi pasosore 4:30 kumaha ku Rasul lu atlet kesam Siti Aisyah cari teras dipangkuk blek di lahun terus di lahun kumaha teras ditaleukeun mastaka Siti Aisyah begitu salajengna dipengot ke Quran subhanallah Rasul ngalahun Siti Aisyah mastaka taleukeun dipengoteun Quran nuju silahun Kang Rasul Raja Umar bin Khattab rawas ya Rasulullah ulah silahun di kubatur siang keneh cek Rasul ya Umar bisi anjeun hayang apal lamun salaki ngalakeun majikan maka demi Allah akan berjatuhan bakal raglan sakabeh dosa salaki itu sabeung berat nu dilahun untung majikan genut tilu kali ngalahun bersih mata kena genut sing hideng wih teh pangamalkeun celek 12 kali celek salah kita ngomong modar kehed tak amalkan ladang pengawasan cing aya tapakna amin. Wih di dia teh Kang pecet ka bumi akan masih kena di luar eueuh jalma uluk salam aya makhluk Allah naon we beres badak sunat asup kamar najan kosong uluk salam heula buhun walar sampurasun kurang kompak sampurasun punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.